Del, di dia teteh bade ngawawancara tentang lockdown. Nya teh Menurut Adel, kumaha sih lockdown teh? lockdown teh nyaeta ya dampak positifna sareng dampak negatifna. Menurut Adel, dampak positif lockdown naon? Bisa nyiapkeun waktu di bumi sareng keluargi. Terus lamun dampak negatifna, Teu tiasa kamana-mana cuman bisa cing di bumi. kegiatan naon we sih anu biasana Adel lakukan selama lockdown? Bebersih bumi, masak, kerjakan tugas, selebihna main HP. Terus, apa Adel ngerasa bosan selama lockdown? Nya sih, tapi demi kebaikan bersama jadi lebih alusna di bumi wae. Cara supaya henteu ngerasa bosan di bumi, Adel kumaha? Nyaetan yang kegiatan anyar atau hobi anyar selama di bumi, salah sahijina nyaeta saperti nyieun kue. Oh, nya atuh, nuhun ya, entos bisa diwawancara ku teteh. Nya teh langsung